Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deh, sarkim abdi, penjelasan pudin, channel umumnya ngabahas bahasa sadar budaya Sunda. Nah, bahasa Sunda teh teu digunakan dina bahasa kasenian, teu dina bahasa jurnalistik. Bahasa Sunda ge bisa ngabahas rupa-rupa hal. Di antarana bahasa Sunda bisa ngabahas politik. Dinten ayeuna ayo, babarengan urang ngabahas politik lokal Kabupaten Bogor. Dina wacana RUU, rancangan undang-undang, dalam pilkada teh, kan kudu mah dari 2024. Tapi dina wacanana dipajukeun kana tahun 2022 atawa laksana 2023 kaasup di Kabupaten Bogor. Saha wae calon di Bogor anu pantes maju deui, saha wae nu wani mayunan incumbent Ade Yasin. Wani, yuk kurang bahas sawae nu pantas maju di pilkada 2022 atau 2024 dan Wani. Duet incumbent atau anu masih manggung nyaeta Ade Yasin ti PPP, Iwan Setiawan di Gerindra. Nya gede kemungkinan masih bisa kena manjang. Komo deui Ade Yasin mah mimpin P3 Jawa Barat. Iwan Setiawan masih memimpin DPC Kabupaten Bogor, Gerindra. Upama pasangan ieu masih manjang, gede kauntunganana di antarana tim sukses aranjeunna bakal langkung solid. Kitu oge upama aya perawatan, aya pembinaan, maka mana kawasna. Tapi politik mah dinamis. Gede kemungkinan oge lain ti Jawa Barat. Tapi ketua P3 Bogor nu menang tiket nyalon pilkada ti PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Muhun ketua DPC P3 Kabupaten Bogor teh namina Eli Rahmat Yasin. Anjeunna ayeuna jadi anggota DPR RI Komisi Genep ti Dapil Jabar 5 atawa Kabupaten Bogor. Pengalamanna lumayan. Kungsi aktif di Dekranasda, PKK, ngurus UMKM, jeung sajabana. Atuh jabatan ayeuna di DPR RI pasti wae jejaringna, networkingna bakal leuwih lega. Dina retorikan oge, Bu Eli ayeuna langkung eces, langkung centre. Boh Bu Eli, boh Bu Ade, mentor nama mal tebih ti Pak R ye, Pak Rahmat Yasin. Di henteu oge RY teh jadi suhu, jadi tokoh penting pisan di Kabupaten Bogor mah kalebet dina politik lokal Kabupaten Bogor. Nya tiket ti P3 mah mal jauh ti Ibu Ade, mal jauh ti Ibu Eli. Nu jelas P3 butuh koalisi ke pilkada kahareupna. Tah pilkada di Bogor mah nu kudu koalisi mah nyaeta Partai Gerindra. Bahasa pilih kamari Gerindra menang 14 kursi. Malah ketua DPRD Bogor bersama beberapa komisi dipimpin ku Partai Gerindra. Pan kursi di DPRD syarat utama pikeun maju dina pilkada teh ya kajaba lamun non partai atawa disebut independen teh ya. Di Gerindra minimal aya 3 calon anu potensial maju pilkada. Hiji incumbent Iwan Setiawan, ayeuna masih ketua DPC Kabupaten Bogor, wakil bupati Bogor oge. Kedua, ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto. Kamari ajeuna ti Dapil hiji Cibinong, Citereup, Sukaraja, Kabupaten Madang jeung Kelapa Nunggal. Nu katilu nyaeta Mulyadi, anggota DPR RI ti Jabar 5 Kabupaten Bogor. Urang bahas hiji-hiji. Nah, Iwan Setiawan teh putra pituin puncaknya di Cisarua di Megamendung. Anjeuna niti taraje dicak hambalan dina niti karirna teh di meeting ngurus Gerindra Kabupaten Bogor teh di tahun 2008 umpama teh salah mah. Harita 2008 mah nu nyalik ke Gerindra teh jarang, kurang. Nya Iwan Setiawan jadi anggota DPRD kahiji 2008 teh kawilang hiji prestasi oge. Terus mimpin Gerindra 2014, Pika mimpin Gerindra 2018 kamari, pileg kabilang sukses.
lepas tina prestasi sareng sejenna alasan sejenna misalnya ada efek Prabowo efek pilpres nu jelas nya anjeunna nu mimpin Gerindra Kabupaten Bogor teh cek beja mah Iwan Setiawan ka Gerindra teh diantarana alatan Fadli John pengurus Gerindra DPP pusat teh da Fadli John sareng Iwan Setiawan teh kungsi sa SMP. Iwan Setiawan oge salian anggota DPRD Kabupaten Bogor baheula kungsi oge mimpin Perbasi Kabupaten Bogor kursus basket. Di puncak anjeunna ngurus oge saung kasundaan, saung budaya. Jadi sahiji tempat kumpulna seniman wilayah Bogor bagian Pakidulan. Salah sahiji puncak karirna ya kamari 2018 dia menang tiket di Gerindra Pusat pikeun Pilkada Kabupaten Bogor. Ya kebenaran kapilih sapaket sareng Ade Yasin. Pilkada 2024 atau Pilkada Bogor 2022 duka teh teuing masih Iwan Setiawan atau calon sejenna. Nah kursi 14 teh di DPRD Kabupaten Bogor teh Gerindra bakal ragda ka Iwan atau eta tiket 14 kursi teh dipasahkeun ka kader Gerindra sejenna di antarana Rudi Susmanto bisa gitu nya segala kemungkinan oge dina politik mah teu aya nu mustahil syaratna kudu ikhtiar nya selain ikhtiarnya doa pokona mah ikhtiar eta ngaranna politik merjuangkeun ngudag hiji cita-cita kalebet cita-cita Rudi Susmanto cita-cita Rudi Susmanto teh sakatarang abdi mah nya babakti ka Kabupaten Bogor waktu abdi ngawawancara anjeunna di Ciriung Cibinong jabatan naon bae oge tugas naon wae oge abdi mah nampi narima abdi mah ngan saukur ngajalankeun tugas ngajalankeun amanat kitu cek Rudi Susmanto teh atuh dina peta politik Kabupaten Bogor Rudi Susmanto teh kawilang disebutan teh The Rising Star muka anyar jalma anyar tapi karirnya langsung ngajaul langsung meroket malah ayeuna umurna kakarake 35 tahun tapi geus bisa jadi ketua DPRD Kabupaten Bogor saha kitu Rudi Susmanto teh sahanya ya yuk urang pedar Rudi Susmanto RS salian ngurus Nasional Polo Club ya olahraga polo kuda di Ciriung Cibinong sing horeng lain jalma atah-atah tapi geus asak geus dewasa geus masagi boh masagi pikiranna boh masagi secara ekonomi keluargana anjeunna kantos digawe lah didamel di NASA ya NASA terus diajak ku Prabowo Subianto boh ngurus Nasional Polo Club boh maturan konsep-konsep Pak Prabowo oge sing horeng di tahun 2008 Rudi Susmanto teh tos aub tos ancrub tos turun di Gerindra Kabupaten Bogor ngan bae henteu tampil di umum anjeunna di satu kangen layar jadi di 2008 oge anjeunna tos ngagedekeun Gerindra Bogor kalebet narjemahkeun kahayang strategi-strategi ti ketua umumna Prabowo Subianto kakarang 2018 kamari anjeunna miluan pileg tina 5 kecamatan dapil hiji di Cibinong, Sukaraja, Babakan Mandang, Citerep, Kelapa Nunggal anjeunna di Gerindra nomor hiji suarana leuwih ti 20.000 suara leuwih ti 20.000 suara mah eta mah kowo pikeun nu kakak nyaleg mah hiji prestasi nu luar biasa atuh ayeuna jadi ketua DPRD Kabupaten Bogor hartina di internal Gerindra ge Rudi Susmanto teh ditarima ya ditarima koboh ku pimpinan di Bogor level Jawa Barat level pusat da teu sagawayah teu padu wae tidak sembarangan ketua umum partai nanda tangan nunjuk nugaskeun kaderna jadi ketua DPRD
Buktina eta jadi bukti yen Rudi Susmanto teh boga modal sosial, modal kepercayaan dina mimpin DPRD Kabupaten Bogor. Tapi ke ayeuna lepas dina plus minusna DPRD Bogor, eksekutif Pemkab Bogor masih sajalan, masih sareuneuh saigel, teu seueur masalah anu muncul ka publik. Kan eta geus hiji prestasi oge, boh eksekutifna, boh legislatifna aya harmonisasi. Di antara ku hal eta bisa jadi tiket pilkada Kabupaten Bogor dina tahun 2022 atau 2024 jadi kemungkinan turun ke Rudi Susmanto. Malah ayeuna terus muncul tah relawan Rudi Susmanto. Aya nu namina Naruto, aya nu namina dulur Rudi Susmanto, aya nu namina sa trendy tim relawan Rudi Susmanto. Nah eta teh murni ti Rudi Susmanto, nah aya ti kasadaran ti masyarakat nu inisiatif sorangan duka teh teuing nu jelas terus muncul di publik, terus muncul di media sosial rupa-rupa relawan Rudi Susmanto bikin pilkada Bogor. Salian Iwan jeung Rudi aya oge kader Gerindra anu potensial nyaeta Mulyadi teh pituin jonggol asli di Bogor Behwetan, teutik yang ngaji sekolah di Jonggol, terus neraskeun sekolah menengahna ka Kota Bogor, paguran luhurna pendidikan tinggina ka Kota Bandung, ya upami tepat di Parahyangan. Anjeunna putra pituin Haji Surdi, sahaji kades legendaris di Jonggol, malih namina sok ditambihan Haji Mulyadi Surdi, gitu. Di zaman mahasiswa Mulyadi Surdi teh terus aktif di kegiatan, malah mimpin sabaraha organisasi kemahasiswaan khususnya bidang jurnalistik. Kan Mulyadi teh alumni di administrasi niaga Unpar, ya. Sering tulis malah menang pangajen, menang penghargaan di media Tempo, ya, Multipolar. Akhirnya teh periode kedua anjeunna jadi anggota DPR RI. Minangka anggota DPR, Mulyadi teh kawilang vokalis. Upami salah, nya disebutkeun salah, bener nya disebutkeun bener. Kan dina hanca gawena di Komisi 5 Mulyadi teh sering beda paham sareng mitra kerjana. Misalnya sareng rapat kerja jeung Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, terus sareng Menhub, ya, Budi Karya Sumadi. Mulyadi sok negeskeun dina pengayaan barang, ngayakeun barang, itu tong ulah seremonial hungkul. Tapi kudu jelas SOP-na, standar operasionalna. Kitu diantarana anu ditepikeun, ditebrakeun ku Mulyadi dina rapat kerja jeung mitra gawe DPR RI Komisi 5 jeung PUPR jeung Menteri Perhubungan. Salian di pusat, Mulyadi oge paduli ka pangwangunan di Kabupaten Bogor. Lain wae mawaan program di pusat ke Bogor, lain saukur reses atau lain saukur 4 pilar, ngayakeun program 4 pilar di Bogor. Tapi upama aya kebijakan di Kabupaten Bogor nu kirang merenah, anu rada bengkok, can pas, teu asa-asa, Mulyadi ngelingan ngietkeun ka pimpinan Kabupaten Bogor supaya ngawangun luyu sareng aturan. Ya, Mulyadi ya sok ngelingan oge. Tah eta teh geus jadi ciri Mulyadi, ngadek sacekna, nila saplasna, naon anu anjeun yakini, naon anu teu yakin, eta nu anjeunna ungkapkeun, eta nu anjeun tebrakeun. Boh di pusat, boh di daerah. Tah eta oge jadi ciri mandiri, malah hiji potensi nu unggul ti Mulyadi. Nu keur sebagian masyarakat mah sok asa-asa, sok heureun lentah. Tapi ari Mulyadi mah saujratna saayana. Naon nu anjeunna yakin, eta nu anjeunna tembrakeun, eta nu ku anjeunna digorowokeun. Hal eta
Mulyadi teh beuki ka masur wae, lain wungkul di papada media, tapi ku para aktivis LSM komo di Bogor behwetan mah Mulyadi teh tambih di Pika Cinta. Buktina salah sahiji suarana di Kabupaten Bogor dina pileg leuwih ti 50.000 nya ngalipat-lipat pisan. Ku kitu teh pantes upami sebagian kalangan, sebagian masyarakat, boh tokoh-tokoh, boh masyarakat biasa miharap Sangkan Mulyadi jadi Bupati Bogor, Sangkan Mulyadi miluan Pilkada Bogor 2022. Kumaha peluangna? Ya, tangtu aya wae peluang mah. Komo pan anjeunna pangurus Gerindra pusat. Tinggal sawala diskusi sang pengurus pusat, lobi-lobi. Tangtu wae sawala diskusi nu utamana mah sareng Fadly John. Di henteu-henteu ge kan Fadly John teh anggota DPR RI di Kabupaten Bogor. Kan Gerindra teh 2 kursi ka DPR RI, Fadly John nomor 1, jadi nomor 2. Eta mah tinggal suwit lah. Saha ya nu kudu jadi anggota DPR RI 2024 atau saha kira-kira nu mundur, saha kira-kira nu nyalon bupati. Eta mah apalah diskusi tingkat tinggi antara Mulyadi sareng Fadly John. Di henteu-henteu oge Fadly John teh boga peran gede keur kamajuan keur lahirna Gerindra. Waktu Prabowo bakal ngadekeun partai. Kan salah satu tempat diskusina teh sareng Fadly John. Atuh Fadly John ayeuna pan saliyah dia tokoh nasional, malah kenging penghargaan pangajian ti Jokowi. Fadly John teh masih di Pika Cinta ku sebagian masyarakat, terkawasup masyarakat Kabupaten Bogor. Tangtu wae ucapanana, pikiranana masih didengekeun di kuping. Jadi bahan kawijakan. Kaasup dina nangtukeun saha nu bakal jadi calon dina Pilkada Kabupaten Bogor. Upama sawala atau diskusi Fadly John sareng Mulyadi beres, eta mah kantun diskusi sareng ketua umumna sareng Prabowo Subianto nya nu ayeuna jadi Menteri Pertahanan RI. Selain Gerindra, kursi pengelobana kedua di DPRD Kabupaten Bogor nyaeta PKS, Partai Keadilan Sejahtera. PKS di Bogor boga kursi 8. Can cukup pikeun nyalon pilkada mah. Sebab ayeuna Bogor boga kursi 55 kursi. Saji syarat nyalon teh 20% tina anggota DPRD. Berarti kira-kira 11, can cukup. Artinya PKS butuh 2 kursi deui, butuh koalisi. Tah eta mah kumaha kawijakan di internal PKS. Biasanya sok aya pemilu raya di internalnya. Karasan ayeuna ketua PKS Bogor nyata Dedi Aroza, tidak piltilu. Nangtukeun lah jigana. Tapi PKS Bogor kudu diajar ka Depok, kudu diajar ka Bandung. Diajar ka Depok karena kasuksesanna bisa nganterkeun Idi Abdul Somad jeung wakilna Imam Budi Hartono jadi wali kota jeung wakil. Ka Bandung diajar karena gagalna PKS Bandung nyaron pilkada. Kan di Bandung mah calonna sanes ti PKS nu juarana, padahal kamari incumbent kamari wakilna ti PKS Gun Gunawan. Kamari kan PKS Bandung gagal nyalonkeun calonna. Tapi akhirnya anjeunna maranehna ngadukung calon nu ayeuna jadi Dadang Supriyatna jeung Sahrul Gunawan. Saha calon ti PKS kanggo Bupati Bogor? Wallahu alam. Duka Dedi Aroja, duka ketua KPS kamari Agus Salim, atawa bisa jadi nurunkeun Habib Fahmi anu ayeuna jadi anggota DPR RI turun pikeun pilkada Bogor. Wallahu alam. Urang daguan we gerak nyata PKS Bogor kanggo pilkada Bupati Bogor. Salian di PKS aya oge calon ti Golkar nyaeta Wawan Hikal Kurdi, Wan Hai. Tinggal-tinggal mah boh tina status-status pengurusna, boh tina berita-berita Golkar Bogor ge bakal nyalonkeun Wan Hai pikeun bupati atawa minimalna jadi wakil bupati. Salian di Golkar, Partai Amanat Nasional oge ulah dianggap remeh. Aya ketuana Arif Abdi atawa
nurunkeun pemain nasional Primus Yustisio nu geus 2 kali jadi anggota DPR RI. Dihenteu-henteu oge popularitas artis kamasyhur gampang dipika cinta ku kaum ibu ku awewe milenial eta jadi modal sosial Primus pikeun turun jadi Bupati Bogor. Ya nurutan lah juga Sarul Gunawan jadi wakil bupati, Pasa jadi wakil wali kota, Luki Hakim di Karawang. Kira aku Primus teu bisa ngangkat PAN Bogor jadi pimpinan eksekutif. Eta hiji tantangan PAN. Turunkeun kaderna jadi Bupati Bogor. Di Demokrat aya nu namina Asep Wahyu Wijaya. Ieu mah kader Demokrat. Kanggo masyarakat Bogor Pakulonan. Tim mimiti Campea, Dramaga, Cibungbulang, Leuwiliang, Pamijahan, Jasinga, Parung Panjang, Tenjo Nanggung, Cugudeg, Sukajaya mah Asep Wahyu Wijaya teh geus ngakar pisan. Malah dipikarasep ku para pengurus lintas partai oge. Sebabnya keur di kulon mah abdi nyaksian sorangan. Dan Asep Wahyu Wijaya nupang getolna turun ke lapangan, nupang getolna nepungan para aktivis, LSM, wartawan. Dina mantuan musibah di Sukajaya, di Nanggung, aspirasi anjeunna teu ningal ti mana eta partayna, tapi sakumaha kabutuhanna pas teu jeung aturanna, cocok jeung aturanna, nya kuanya dibantu. Upami program-program di provinsi di Jawa Barat, nya Asep Wahyu Wijaya nya diperjuangkeun. Boh program-program di provinsi diturun-turunkeun ka pesantren, ka rumah sakit, ke sekolahan, ke madrasah ibtidaiyah, ka ibu-ibu PKK. Program-program di Jawa Barat getol pisan, rajin pisan, anjeunna nurunkeun program ka Kabupaten Bogor. Malah sok minta bantuan oge ka anggota DPR RI. Ka balad-baladna nya waktu anjeunna ya tiba heula di zaman kuliah nyobat sareng rupa-rupa aktivis, rupa-rupa kalangan. Jadi Asep Wahyu Wijaya Kang Awet potensial pisan dicalon ku Demokrat pikeun nyalon Bupati 2022. Salian tokoh partai aya oge birokrat nu potensial nyalon bupati atau wakil bupati. Di antarana aya Dace Supriyadi, aya TB Lutfisam. Dua-duana potensial. Dace Boh Lutfi geus pangalaman dina rupa-rupa dinas. Dace ayeuna mimpin KWB. Ya, KWB organisasi masyarakat ya Karukulan Wargi Bogor. Atau Lutfisam di lingkungan pemudaan mah tos pengalaman pisan. Boh di Cibinong, boh level kabupaten. Malah aktif di KNPI. Unggulna Lutfi oge nyaeta anjeunna aktif di dunia pendidikan. Pan di teu oge Cibinong teh aya Alnur sepuluhan tahun. Eta potensial pisan jadi modal sosial Lutfi pikir maju. Kitu oge Dace Supriyadi anu kawilang ngangkar di Cariu di Tanjung Sari. Tuka saha anu maju wallahu alam. Jelas birokrat oge aya potensi. Ulah lali oge ka calon independen. Di antarana anu tos spesialis calon bupati independen atau non partai nya eta Gunawan Hasan. Kawasna ieu teureum Aceh teh bakal nyalon deui komo ayeuna kamari dipilih anjeunna nyalon ti Partai Berkarya dina pilih kamari ngan can kanasibkeun jadi anggota DPR RI. Tah pagun ulah bosen maju deui nya di Pilkada Bogor. Ulah lali oge kajenengan Ade Wardana Adinata. Ieu pamuda teh potensial pikeun nyaju Pilkada 2022. Anjeunna boga tekad, boga keyakinan, boga modal sosial pikeun maju, pikeun ngabeunah Kabupaten Bogor. Mangga Kang Ade. Maju terus. Ieu mah ngan saukur, sausap sakulas ngabahas. Ngan sakolepatan hanya 11 pintas. Tangtu wae seueur potensi, seueur individu sejenna nu pantas maju dina Pilkada Kabupaten Bogor. Bisa wae di calon partai, misalnya di PDIP, atau di partai sejenna di Hanura misalnya, atau di partai Golkar, jeung sajabana, kita di antarana ya.
bisa bae tipan oge jeung sakepana. Atawa bisa jadi pilkada Kabupaten Bogor sarua jeung Depok bisa head to head kan aya dua calon. Kan pilkada mah aya pangaruh oge di departemen besar. Itu bakal mengaruhkan karena pilpres atau pileg. Kedua ngeunaan ngabahas pilkada lokal bahasa Sunda oge bisa digunakan dina rupa-rupa bidang kehidupan. Matur nuhun. Hapunten upami kalepatan. Wabil taufiq wal hidayah. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Urip